makmur dan sedang menutup pohon alpukat. Makmur dan sedang menutup pohon alpukat. Suruhan kakeknya. Suasana di lokasi Putra Kibuhun Sunda, Maret 2021. Sedang menebang pohon. Inilah pekerjaan para wiaga Putra Kibuhun Sunda. Selain bermain gamelan, dia suka bertani tembakau, sayuran, padi, dan lain-lain. Nah, inilah salah satunya, ini tanaman Abah Tariana, sesepuh Putra Kibuhun Sunda. Ini usia tembakaunya baru kira-kira 2 mingguan. Mudah-mudahan ya hasilnya bagus. Inilah kebun tembakau Abah Tariana, sesepuh Putra Kibuhun Sunda, ada di kawasan Pasigaran, Tanjung Sari, Sumedang. Ini usia tembakaunya kira-kira kurang lebih 5 bulan. Udah mulai dipetik untuk pengolahan selanjutnya. Sahabat, kegiatan saya hari ini menjemur tembakau. Yuk ikuti ya, kita bolak-balik agar cepat kering.
Beres deh. Dah. Udah begitu nak kena. Soal ya teh. Video foto lamun aya urang ieu lamun dijieunkeun kaset aya cenah aya nama di ditu can menang aja. jadi anu kaum kemarin jeung anu Geus kemarin ini. beda tuh ulang tahun tapi itu mah enggak saya Jeung jeung babannya anu resep jeung babade usahana. Jeung cara sasari. Di jabah ngomong satu cakap olah di darat. Anu malati lingsir nawanci campaka ligar namangsa irus katungkul kupati maut terang di mangsa maut terang di mangsa tapi hirup bakamulan kasana geni kasarakan anu baheula banjar karang pamidangan saang padang narawangan nagara tunjung sampurna nagara tunjung sampurna akhirat pingaranana alam lomahud asalna alam lomahud asalna asal sarakan tingkrim budi luhung pajajaran Sunda yang sengit maning sumebar saditantara di puana pancakeun di puana